Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dangu di sarang pidangan dongeng Sundanya. Urang ngadongeng dieu, urang neraskeun hanca dongeng anu katunda. Tarayan ngabantun jajara carios, Jaka Sagara si anak laut. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyarira sok sanaos dongeng anu basajan, malah mandar janten hiburan. Kabaraya anu setia manco kandongeng emang di mana wayana mugi sadayana aya dina kasehatan lahir sinerangan batin dilalancarkeun sagarupinanya. Tong hilap dirojong ditaroelan tombol sukrep-sukrep. Mang oge nganuhunkeun kanu parantos like oge komen. Mangga mitra supados tinjang kolong ting kana waktos urang sami-sami dangukeun deui kumaha terasna ieu carita Jaka Sagara si anak laut. Sok kaparayun sadayana. Ayeuna mah urang kocapkeun kaayaan namang sausum halodo panjang. Cai sumur geus saraat, ieu mah estu bener lantaran halodo teu aya hubunganna jeung si Jaka Sagara. Pangeus si lemur loba anu ngeluh, susah cai keur nginum-nginum acan sokomok keur tatanen mah. Teu saeutik anu narekah geus nyobaan ngagali sumur anyar. Pon kitu deui neangan sumur cai. Tapi tetap wae sumur teh weuh caian, sumur cai aya oge jauh naker. Sedengkeun nu deukeut teh ukur cai laut sapiraku kapanan aya cai laut mah teh bisa dipake. Teu saeutik urang lembur teh anu nuduh ka si Jaka Sagara. Halodo panjang nu geus tumiba teh eta cenah gara-gara si Jaka Sagara nu dianggapna teh budak anu geus mawa mamala. Da eta tukung si aya kajadian sawatara waktu ka tukang teh. Ngaran si Jaka Sagara teh jadi bahan catur urang lembur diaromongkeun we. Malahan mah nyisari oge pada nyalahkeun dina keayaan kitu Aki Sariban ngahaja datang ka lembur bareng jeung si Jaka Sagara. Anu salala ieu teh sering babarengan bae. Si Jaka loba meakeun waktu cicing di tempat tumuk matuhna Ki Sariban nu aya di jero guha. Pok kadenge Aki Sariban teh cacarita ditujukeun ka urang lembur. Ieu halodo teh geus jadi katang Tuan alam mau bisa dilawan. Mangrupa ujian kasabaran. Teu meunang nyalahkeun ka sasama. Ieu lain kutukan lantaran ayana si Jaka Sagara. Kade ulah aya hate goreng. Tapi kapan tila oge kungsi gara-gara si Jaka Sagara. Sumur-sumur teh ngadadak saat. Ngalaut oge ngadadak hese boa-boa ayeuna teh. Nya halodo panjang sakililana teh lantaran ayana si Jaka Sagara. Jadi mamala pikeun lemur urang. Nya bener pisan Ki Reir Sariban. Ieu kejadian teh gara-gara si Jaka Sagara. Tong kitu sia. Uing mah teu nyahoana naon. Kitu deui tu rumasa geus migawe pagawean anu ngadugikeun ka urang lemur. Cik atuh mikir, ulah sangeunahna sagala teh gara-gara uing wae. Arek oge pek pariksa diri sorangan, ulah sok nyalahkeun batur. Cik si Jaka mimiti kahudang ngamarahna, ngan bae kaburu dipoper digebes ku Ki Sariban. Sabar Sujang, ulah babari kapancing goreng kasebutna. Jalma anu ngulit bawang babari amek teh, sing tenang komo kapan teu rumasa mah, teu rumasa salah mah. Anggur mah tembongkeun sifat manusia anu sajati. Boga ahlak anu hade, sanajan dicaci, dihina, dipoyok, atawa nepi ka dipitnah, tetep kudu gede hampura, kudu ngamaklum, kana marga kasalahan batur. Danu bener mah najan disasalah oge bakal katemong bener. Pon kitu disabalikna, nu salah najan sateka pola ditutupan kasalahanana, bakal tembong salahna. Diomongan sarupa kitu teh si Jakahan teu wani nembah. Kaayana kieu mah jadi tenang, malahan mah istighfar we sababaraha kali. Nurut kana didikan atikan Ki Sariban salala ieu.
Urang lembur oge teu aya anu wani nembak. Kabeh oge pada ngajenan ka Kisariban. Kok kadenge Kisariban teh neruskeun deui cacaritan. Tiap-tiap tarekah teu salawasna hasil. Lantaran segala oge gumantung kana kersa. Pon kitu deui ridho nu maha kawasa. Allah Azza wa Jalla. Kukituna mugia wae ieu si Jaka teh menang idin. Erek milu mantuan kasusah urang lembur. Mugia bae ngabuahkeun hasil. Nya, keun ku uing bakal dibantuan. Mudah-mudahan bae atuh urang sararea teh menang cai. Henteu ripuh teuing hese cai. Kukituna sing percaya kana kersa nu maha kawasa. Uing bakal nyobaan narekah. Hayu wae ayeuna mah tuturkeun uing. Cek si Jaka bari ngajakan urang lembur. Pikeun ngajugjug ka si basisir. Atuh urang lembur teh kacida kagetna. Nah arek naon cenah eta si Jaka Sagara teh. Ngan bae cek tadi ge arek nyobaan narekah mudah-mudahan cenah urang lembur teh henteu hese cai. Bring wae atuh sararea teh nuturkeun si Jaka Sagara. Nyisari pon kitu deui Mang Udung jeung Biro. Sarua maneh nuturkeun malahan mageri harapan si Jaka teh bisa mantuan kasusah urang lembur. Nah arek naon Nyai si Jaka teh? Bet ngajakan urang sararea teh ka sisi basisir. Ya mudah-mudahan bae atuh si Jaka teh bisa narekah kalawan ngabuahkeun hasil. Urang dieu teh kabeh ge menang cai. Nya mudah-mudahan bae atuh si Jaka Sagara teh bisa ngabuktikeun manehna bisa ngabantu ka urang dieu. Ari keur ibi mah yakin kangaranan Aki Sariban anu marengan Ki Jaka Sagara. Bibi mah yakin pisan si Jaka Sagara teh bakal ngabuktikeun tarekahna, bakal hasil ngadatangkeun cai pikeun urang sarerea. Ya mudah-mudahan we atuh Bi. Ku cara si Jaka bisa ngabuktikeun lamun manehna teh bisa ngabantuan kasusah urang dieu. Meureunnan si Jaka teh bakal leupas tina fitnahan. Pon kitu di abi mah arek bisa salah. Nya mudah-mudahan wae Nyai urang ngadu ame bebarengan. Mudah-mudahan bae tareka eta si Jaka teh ngabuahkeun hasil lain kitu bapakna. Nya bener pisan. Ayo urang gancangan leupangna. Tuh tingali batur banggeus dah rawuh. Nu tiluan teh kuda giroe naruskeun di lembangna. Rasa gancang tapi ka sisi basisir. Sabada geus aya di sisi basisir katampo si Jaka Sagara teh cacarita we jeung Aki Sariban. Nanting naon anu diomongkeunan ada puguh ti kajauhan. Tekung sidila si Jaka teh katempo lempang ngadeukeutan cai laut. Reg ngarandeg nangtung merhatikeun ka tengah Sagara. Geus kitu mah cai laut teh diciduhan. Tekung silangong kadenge kawas anu cacarita ditujukeun ka tengah Sagara. Hei cai laut, aing si Jaka Sagara. Aing butuh ku sia. Urang lembur kabeh teh barutuh ku cai euy. Kukituna sia sing bisa diinum, sing bisa dipake bebersih ku sakabeh urang lembur. Kalawan idin nu maha kawasa. Urang lembur anu nyaksian si Jaka Sagara teh cacarita ditujukeun ka laut. Teu saeutik urang lembur teh anu percaya. Malahan mah manehna teh gede harapan sugan we cenanya. Cai laut teh bisa dipake ku urang lembur. Tapi teu saeutik oge jalma anu kalah kanjeng seurikeun. Malahna pating kecewis we jeung para baturna saleserihan. Bener euy. Budak kukut si Sari teh budak gelo. Budak mahiwal, kurang saeunan. Sapira ku cai diajak ngobrol. Nya nu kitu teh mah. Eta we Ki Sariban budak der dipercaya. Atuh kabehanana jadi milu percaya lantaran Ki Sariban nu mawana euy. Gandeng ieu gandeng. Ulah bakacang caya tingalikeun heula ih. Bisi-bisi nya eta budak teh bisa ngajadikeun cai laut bisa jadi pake. Kapan geus lila ye ceuk teh teu mandi-mandi. Ih awak maneh hangit. Ceuk. Nu gelo dipercaya. Pamohalan atuh. Cai laut bisa dipakai kawas cai sumur mah. Tuh kurnaon nu gelo teh tuh. Eta cai laut rek diinum meureun ceuk. Alah nya bener diasaan ujang.
Katingali si Jaka Sagara teh dongko terus nyiuk cai laut ku kadua leungeunna regot diinum. Teh lah cai laut anu sakuruna asin teh ngarada cia ditawar. Geus ngarasa yakin kitu mah atuh pok kekari teh ditujukeun ka urang lemur. Kasa kabeh urang lembur. Bisi aya anu butuh cai jang naon wae. Sagara bakal nyukupan. Timiti ayeuna ieu cai bisa dipake kawah cai sumur atawa cai walungan. Urang lembur teh silih heret jeung para baturna nahnya kitu cai laut teh bet jadi tawar sagala rupa. Kawah cai sumur atawa cai walungan. Kulantaran penasaran keur mah kapan urang lembur teh butuh ku cai. Di antara urang lemur teh aya anu ngabuktikeun we cai laut teh rek dicobaan diinum. Sabada cai laut nyobaan diinum, eta urang lemur teh manis surak. Arseh, cai laut teh jadi amis, bisa diinum ayeuna mah euy. Alah itu gening cai laut teh cenah. Jadi amis, jadi tawar bisa diinum. Alah, nyacikan ku ece penasaran rek dicobaan. Alah, nah nya kitu cek. Nyakeun ku ece urang cobaan. Citing laju we ngadeukeutan cai laut geus kitu margot cai laut teh diinum, dicip-icip. Teh lah geuning cai laut teh mani tawar jeung mani amis. Kumaha cek? Nah bener cai laut teh jadi tawar. Alah ujang, cai laut teh jadi ngeunah kieu. Kawah cai nyusu. Kawah cai susu, Lain cai susu sujang, tapi cai nyusu. kumaha ieu teh? Nah rasana teh kawah cisusu ece kitu. Ayah nah kan los-los kena cisusu ece. Cisusu ece mah payut ujang. Lamun dibejakeun amis mah sieun loba lalaki anu ngantri hayang ngagenyol ngagoronyol. Cikan kuring rek ngasaan cek. Rek ngasaan cisusu ece ujang. Ih lain cek, ngasaan cai laut. Hor sugan teh arek ngasaan susu ece. Embung cek sieun kadaluarsa. Cikan cek urang ngasaan cai laut ieu. Alah. Nya cek, jadi tawarnya. Alah tetela bener. Urang lembur anu cangcaya kiwari mah jadi percaya. Lantaran geus kabuktian tetela geuning cenah cai laut teh ayeuna mah jadi tawar. Bisa dipake nginum, bisa dipake coba bersih, pon kitu bisa dipake jang datanin. Sakabeh urang lembur ujung genteng mah. Tapi hana oge ayeuna mah henteu kekurangan ku cai. Desirik nama paheula heula ngalaan cai laut. Tarasa ayeuna mah kahadean si Jaka Sagara teh lain ukur mamala. Kulantaran si Jaka Sagara geus ngadatangkeun kahadean pikeun urang lembur ujung gendeng. Halado panjang anu karasa hese cai kiwari mah geus henteu hese. Si Jaka Sagara teh jadi bahan catur urang lembur, malahan mah disarebutna ge si anak laut atawa anak sagara. Urang lembur loba anu pating kecewis, loba anu ngaromongkeun da eta cenah. Kapanan si Jaka Sagara mah lain diborojolkeun ku Nyi Sari. Kapanan datangna oge cenah di tengah sagara. Si Jaka Sagara mah lain budak kampung, tapi budak sagara we mitra. Puguh we atuh eta teh jadi bahan pamikiran keur si Jaka Sagara mah gawena jadi ngahulang. Nah bener, kitu maneh teh lain budak kampung anu dilahirkeun ku Nyi Sari. Tapi joana asal ti laut. Nah sah atuh inung bapa anu sabenerna teh. Dina hiji peuting si Jaka teh ngadon ngalamun we di sisa basisir kayaan metak pikabataheun. Langit katempolenglang baranang ku bentang anu pating karetip. Bulan nembongan ukur sapasi. Lir kayaan si Jaka Sagara harita. Nah bener kitu anu dicaritakeun ku urang lembur teh. Lamun uing teh lain anakna si emak. Sapiraku kapan? Tiap-tiap ku aing ditanyakeun ka si emak mah. Maneh teh cenah anak emak.
Ngan aneh atuna urang lemur teh bet ngomong kitu ka aing. Si Jaka maningah ulang pisan mikirna teh. Dina kayaan keur bingung. Dak dumadak di tengah sagara teh aya cahaya anu ngabarasat, cahayana kilang gumilang matak serab mitra. Si Jaka sagara teh nepikeun kanutupan atawa meungpeukan panonna bakating ku serab. Aduh, mani serab kieu euy. Sabot si Jaka sagara keur meungpeukan panonna teh teu kanyahoan di hareupeuna teh aya nu ngacilkedeg. Nangtung saurang awewe anu geulis rancunit. Pengawakan jangkung lenjang, make makuta bajuna harurung harerang, ngagurilap siga mutiara. Tekung silangong kadenge tawewe teh cacarita. Sorana teh mani nyelecep kana jantung mata karatuk tutunggulan. Jaka sagara, maneh lain budak kampung anu dilahirkeun ku indung maneh. Tapi maneh mah budak titipan ti sagara. Nah saha maneh teh euy? Lamun enya kitu, nah saha atuh sabanana indung bapa euing teh? Can waktuna maneh apal saha kaulah jeung saha indung bapa maneh anu sabenerna. Baring supagi engke oge bakal kanyahoan. Dengekeun deui ku maneh teh ka sagara. Maneh medal ka alam pawenangan teh lain jang cicing di pilembura. Tapi maneh teh kudu init ngumbara. Ngejalankeun dharma nanceurkeun bener jeung adil. Numpes tina laku kajahatan, tulung tinulungan ka sasama. Tatalang kanu susah ngajait kanu titeuleum ngahudangkeun kanu labuk. Nyaangan kanu poekeun ngabejaan kanu poho. Lali kana purwadaksina. Geus aya katangtuanana tiap-tiap aya kaduliman jeung kajahatan. Pasti aya jalma anu memeresna. Nya maneh teh ka sagara anu kautus ti sagara. Manusia anu boga rasa kudu boga kacembaran. Sakitu Jaka, kaula pamit. Les, cirim si awet ti leungit tanpa lebih, hilang tanpa karana. Geleger sora ombak pating jalagur kawas anu ngageuingkeun si Jaka anu katempo molohok kebaku rasa kakaget. Alah, nah saha atuh nu bieu teh? Nah bener kitu sakabeh nu dicaritekeunana teh. Enya, araraneh teuing. Ku aing kudu diobrolkeun ka si emak. Tapi lamun dicaritakeun ka si emak ketang, sieun amek. Kapan tiap-tiap ku uing nanyakeun bapa oge, si emak teh sok karon jadi amek. Enya, mending oge diobrolkeun ka Ki Sariban bae. Kituna teh si Jaka sagara laju we ninggalkeun sisi basisir, rek nepungan Aki Sariban. Rek dicaritakeun we ka si Aki teh cenah lamun manehna teh geus kadatangan ku saurang awewe nu datang nanti di tengah laut bari jeung mere beja anu can kaharti can kanyahoan bandarahan teuna. Teu kacaturkeun di jalana si Jaka sagara teh geus tepi we ka jero guha tempat dumuk matuhna Ki Sariban. Malahan mah kiwari teh keur nyaritakeun kajadian nu cikeneh karanapan. Ki Sariban ngabandungan dari anaker. Tah kitu Ki. Nah bener kitu eta omongan si awewe anu aneh nu datang ti tengah laut teh. Anu embu ngabejakeun saha-sahana. Cenah mangke oge maneh bakal nyaho ayeuna mah acan waktuna. Jeung deui asa ku araraneh uing dititah ngumbara sagala rupa. Nah naon maksudna atuh nya Ki? Geus waktuna meureunhan maneh teh kedua apa? Nu saenyana memang bener indung maneh Nisari. Sakadar indung kukut. Lantaran maneh mah kapanan lain diberejelkeun ku si emak. Tapi budak panimu ti sisi laut. Baheula Aki anu nyaksianana oge. Si Darja anu ngadenge kitu teh maneh kaget teh nyangka. Jadi bener eta caritaan teh nya Ki. Atuh saha sanyana uing teh? Saha indung bapa uing anu sabenerna Ki? Aki oge teu apal saha nu sanyana indung bapa hidup teh. Tapi sing sabar mugi akareupna. Maneh teh bakal nyaho. Kapanan ceuk eta awewe anu ngahaja nepungan maneh ngabejaan oge.
Acan waktuna maneh nyaho. Engke oge maneh bakal apal. Nya Ki. Atuh saha sanyana uing teh? Asal ti mana? Saha indung Bapak uing teh? Jeung deui naha bener eta cara omongan si awewe teh. Anu cenah aing teh kudu ngumbara. Malahan mah panjang lebar sagala rupa. Anu singketna teh cenah uing kudu dharma. Tulung tinulungan ka sasama. Teu salah eta omongan teh. Baheula sawaktu maneh kapanggih ku indung maneh. Kapan aki teh kungsi menang ilapat. Bakal aya budak anu joana teh cenah di tengah sagara. Eta budak teh ngaranan cenah Jaka Sagara. Budak anu bakal tumuwuh jadi jalma anu engkena teh tukang tulung tinulungan ka sasama. Nanjeurkeun bener jeung adil. Tukang memeres kariweuhan di alam bawenangan tah kitu. Kitu horeng teh nya Ki. Kudu kumaha nyapi lampaheun uing atuh Ki. Nah uing teh kudu nurut kitu nya, kudu indit ngumbara. Sejang ngajalankeun dharma. Sakaligus hayang nganyahokeun saha jati diri uing nu sabenerna. Saha indung Bapak uing tah kitu Ki. Nya maneh teh kudu ngumbara. Pikeun ngajalankeun dharma. Sakaligus nganyahoankeun jati diri maneh anu sabenerna. Saha indung Bapa teh? Ngan baik acan wayahna. Maneh ku aki teh bakal dididik di ati, digembleng heula. Ngarah boga bakal anu cukup. Kangaranan bakal unta pikeun ngumbara. Sokomo ngajalankeun dharma. Sagala oge kapan kudu aya ilmuna, kudu aya bakalna. Pang nama maneh ge kudu boga dadasar. Lantaran aki hantemikeun. Lamun maneh nepikeun kakabawaku sakaba-kaba, nincak jalan anu salah, kaluar tina katangtuan anu saestuna. Jadi meureun engke wae nya Ki. Lamun uing teh geus meujeuhna, lamun geus ngarasa dicukup dibekalan sagala rupana ku aki. Tah kitu. Anggur masing soson-soson ayeuna mah diajar jeung aki. Engke oge geus waktuna mah ku aki bakal jurungkeun. Geus moal bisa ngahalang-halang. Nya heuglah Ki. Uing bakal beki soson-soson diajar ka aki. Kapan ti heula ge uing teh hayang kawas aki sanyana mah. Hayang bisa ngajaga keamanan lemur. Tapi lamun meureunan uing lain ngan saukur bisa ngajaga keamanan lemur, tapi bisa ngajaga keamanan di tempat-tempat anu sejena. Di cabang perak harita si Jakate beki soson-soson we diajar sagala rupa ilmu ka Aki Sariban. Pon kitu deui Aki Sariban geus teu satengah-satengah we. Dina nulunkeun rupa-rupa ilmu anu geus kacangging ku dirina. Caturkeun poe isukan si Jakate diajakan ini we ku Ki Sariban teh. Arek ngajug-jug ka hiji leuweung. Eta leuweung teh disebutna teh leuweung Batu Gajah Ngadeg. Aya batu anu kubarea mah dipercaya minangka tempat tapana para karuhun. Ayeuna mah urang ini ku aki maneh rek diajarkeun tapa dina raraga ngabersihan wadahna. Ngarahan teu salah anu ngeusian. Lantaran lamun nepikeun ka wadana kotor jeung salah eusina, maneh teh bakal kasurupan ku kakawasaan anu salah, anu bakal ngadatangkeun mamalaka balarea. Tapi sabalikna lamun maneh wadahna bersih, moal arek kaancikan ku kakawasaan anu hideung anu salah. Tapi bakal kaancikan ku kakawasaan anu suci, hartina anu teu kajurung ku hawa nafsu. Kaituna bakal ngadatangkeun manfaat pikeun sasama. Tah kitu. Hah? Nya hayulah Ki. Uing mah geus teu sabar hayang diajarna kumaha tapa teh Ki. Nya,
Ayeuna mah tuturkeun wae aki. Heuleuh, waktos naparantos nyakapannya. Sagala urang tunda jejara carita, si Jaka Sagara si anak laut duy ka dieu. Urang teraskeun dina seri anu salajengna. Atuh manganhunkeun tina sadaya perhatosanana hapuntenna tina sadaya kakirana mang salian undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.